Halo, ri motor kalah. Erep bensin ya. Ye, kunaon di jang ieu kunaon di? Pugu erep bensin mang ya doh. Erep bensin. Ayeuna rek ka mana ayeuna? Eta no smoking, nangan no smoking di Smoking. Ulah tingkah smoking. Atuh ka mana? Ka pom bensin tuh di ditu mun hayang deket tadinya pom mini tah. Hoream pom ini mah pancek emang ge bareto pom ini mah leutik bensin age. Tapi heueuh da heueuna mah ayeuna mah. Tapi da ulah tingkah pom bensin urang ge tara ka pom bensin ayeuna mah meuli bensin teh. Kajenting ti 2 tak. Jadi we pom bensin mah ayeuna mah bensin teh naik cenah. Jadi hese neanganana di handap naik. Mana bet angger. Han? Angger. Nyiapan bari teh mah guyur naik cenah bensin. Ari ayeuna teh maksudna tos di mana? Pas kuliah ieu pan erepeun bensin di dieu yo pas. Jadi ada ke smokingnya. Ya, eka no smoking sok ngajeblag ning. Lain smoking eta mah nu di pom bensin aya ngaran smoking. Ya. Eta mah smoking mah dilarang udud, ulah udud. Terus ieu kudu kumaha tuh? Nya meureun kapaksa neangan ka pom bensin mah tunggu cenah mah. Ayeuna rek maksudna tos di mana? Pas kuliah pan biasa budak murah mah. Wah, hebat. Ieu duaan jeung ieu duaan kuliah. Ngiclik nuturkeun da Oh, bagus. Ayeuna geus. Yeuy. Mani ya? Ya keur nanya budak ya tuh aya mobil. Hah? Mani uplak. Keur nanya budak ya. Dek. Wah, beda baru udah kuliahan beda bagus bagus. Da keur nanya budak kumaha sih? Iya, biarkan bensin cenah rek smoking, coba teh naon di smoking. Jadi smoking macing teh bensin di pom bensin. Pada aya ngajeblag. Eta mah smoking mah dilarang udud cing teh di pom bensin. Tes di mana kuliah ieu? Tas kuliah. Motor mogok. Mogok erepeun bensin. Atuh ayeuna kuliah geus rapi, geus lulus. Alhamdulillah memang SIJ. Kasiji. Udah hebat Wah, kok. Palingan hebat, barudak betul. orang keneh ieu barudak. Kasiji teh jurusan naon? Beda jeung akang di sekolah. Urang ge bareto kosi. Urang kolot-kolot teh kieu teh kosi kuliah bareto geus. Ya teh da menaon teh ayeuna ge neangan pagawean teh tapi emang mah rada hese. Manawi gelarna naon? Ujang SIJ. Nuhun. Alhamdulillah. Emang mah S2, emang mah. Tapi neangan pagawean hese. Luhur. Berarti eleh keneh akang ku abdi. Kan? Aku abdi eleh. Abdi mah S3. Oh, profesor. Lain. Lain profesor. Nah, gagaro jang. Atuh naon S3? Urang dari heula nu ieu. SIJ naon? Ari SIJ gelarna naon? Nah, sarjana biasa Oh, sarjana. salureuna deui uhun. Atuh mang S2 mang oge da sarjana S2 teh meureun. Dokter penginten. Sanes S2 mang mah. Lulusan Ujang di mana? Di Unpad abi. Oh, di Bandung. Uhun. Tah ari mang mah lain ti Unpad ieu. Gimana tuh? Bada bisa jadi S2 so teh. Jadi S nu hiji SMP SD. Heeh. Nya. S nu kadua SMP. Jadi S2 so teh SD daek ke SMP teu kuliah ieu da teu. Ari kitu abi ganti SMA. Ye. Kan abi gaduh jurusan Jang. Gaduh iya coba Bandung. S3. Abi gaduh jurusan Banjar Ciamis. Dina SD sawo. Aduh, ampun. Jadi dagang sawo. Jadi jurusan teh meureun S3 teh Semarang, Solo, meureun Surakarta meureunnya. Oh, jadi S3. Jadi mimiluan bos dagang sawo kok ditu ka dieu. Saya gitu. Assalamualaikum Kang. Oh, kan. Waalaikumsalam. Oh, kadinya mah tak ka pom bensin. Smoking di payun aya. Aya sok. Nuhun nya, Pak. Kade di jalanan nya. Baru dakeun mareumejeuna geus kuliah deui.